A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila haratin Nabiyil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi washabihi wa azwajihi wa dzurriyyati wa ahli baitihil kiram ajma'in syai'un lillahi lahum. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbil alamin. Alhamdulillah dina ayeuna kesempatan uring sejam macakeun karena kitab Alaman Husaniyah ala wasiyatil matbuliyah yaitu angitan Al-Imam Rabbani Al-Arif Billahi Ta'ala Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani abad ke-10 Hijriah, wafat tahun 1873. Lebih ayeuna langgeng kitabna diaraji. Berarti walinya an anjeunna nama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi. Wa middana bi asrarihi rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattahu ya alim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kujenengan Allah ayana segala perkara anu geus aya sareng bakal ayana segala perkara anu bakal aya. Terjadina segala perkara anu geus terjadi sareng bakal terjadina segala perkara anu bakal terjadi. Buktina segala perkara anu geus bukti sareng bakal buktina segala perkara anu bakal bukti. Ar-Rahmani sifat Allah anu Maha Rahman, Ar-Rahimi sifat Allah anu Maha Rahim. Alhamdulillah ari sadaya puji eta lillahi tetep kagungan Gusti Allah alladzi parabo anu ngawajibkeun anu mardukeun illadzi at-taubata kana tobat wa harrama jeung ngaharamkeun ladzi al-israra kana ngalanggengkeun dosa. Wa asyhadu jeung nyaksian kuring nyaksian abdi an kana sayaktosna kalakuan sareng tingkah eta la ilaha teu aya pangeran anu hak diibadahan illallahu angin wungkul Gusti Allah. Wadahu bari saeji Allah la syarika teu aya anu ngarencangan lahu ka Gusti Allah. Katibul asari anu nyeratkeun pirang-pirang tapak padamelan. Wa asyhadu sareng nyaksian kaula anna sayyidana kana sayaktosna ratu urang sadayana junjunan urang sadayana wa nabiyana sareng nabi urang sadayana Muhammadan tegas nama Kanjeng Nabi Muhammad eta abduhu hamba Allah wa rasuluhu sareng utusan Allah safwatal akhyari anu bersih-bersihna anu terpilih pirang-pirang anu terpilih. Wa sallallahu alaihi wasallam wa shalla sareng mugi ngawurahmat alaihi saha Allah Gusti Allah alaihi ka Kanjeng Nabi wasallam sareng mugi bawuh kasalamatan Gusti Allah ka Kanjeng Nabi wa ala alihi sareng ka kulawargina Kanjeng Nabi washabi sareng para sahabatna Kanjeng Nabi asadatul abrar
sadatil abror anu jadi tuan-tuanna jalma-jalma anu halali. Wa ba'du anapun saparantos maca bismillah, alhamdulillah, syahadat, shalawat sareng salam. Ada maka ari ieu kitab anu hadir dina manah ajengan musannif eta ta'likun hiji ta'lek hiji cucu cacantelan mantelan ya ala wasiyati Syekh Al-Arif Billah, karena wasiat Syekh Al-Arif Billah taala Abi Ishaq Ibrahim Al-Matbuli, Abu Ishaq Ibrahim Al-Matbuli tayyaballahu tayyaba mugi nyengitkeun saha Gusti Allah sarahu kana ruwatana Syekh Abi Ishaq Ibrahim Al-Matbuli. Wa ja'ala sareng mugi ngajantenkeun Gusti Allah ala jannata kana surga mungqalabah pangbalikanana Syekh mutaqallabahu kan pangbalikan wa maswahu sareng tempat kembali Syekh yaitu muradibnya antara mutaqallabah sareng maswah. Wa nafa'ana sareng mugi ngaman jadikeun manfaat Gusti Allah ka abdi sadaya wal muslimin sareng ka sadayana muslimin bi barokatihi kalawan kaberkahan. Wa ada sareng mugi ngabalikeun deui Gusti Allah alayya ka kaula wa alaihim sareng ka muslimin bil sholihi da'watihi na doa saena tina saena doana Syekh. Jadi lamun teh mah aya bahasa doa ti Syekh mudah-mudahan anu dimuatkeun ku Syekh teh geunana ka urang. Wallaha sareng ka Allah wungkul ta'ala mahalur Allah as'alu nyuhunkeun kaula ayang fa'a mudah-mudahan maparin manfaat Gusti Allah bihi kalawan Syekh wa yaj'alahu sareng ngajantenkeun Gusti Allah kana ieu ta'lek we nya. Wallaha sareng ka Gusti Allah wungkul ta'ala mahalur Allah as'alu nyuhunkeun kaula ayang fa'a mudah-mudahan yen ngamanfaatkeun Gusti Allah bihi kana ta'lek kembalikeun kana ta'lek kana penjelasan atau ta'lek teh sarah teh wa yaj'alahu sareng mudah-mudahan ngajadikeun Gusti Allah kana ieu ta'lek teh kholison anu murni anu tulus liwajhihi karena Allah. Innahu sayatosna Gusti Allah ala kulli syai'in kana saban-saban perkara eta qadirun anu kuasa anu bisa anu karesa. Awalul wasiyati ari wasiat anu kahiji. Alaika misti ka anjeun ayyuhal akhu dulur bil istiqomati kalawan istiqomah taubati dina taubat. Wa taubatu ari tobat bil lugati mungguh lugot kudu apal heula naon pengertian tobat teh eta arruju'u tobat secara etimologi diartian rujuk non rujuk teh kembali atanapi balik. Yuqalu diucapkeun taba ae roja'a. Taba maksudna nama roja'a balik. Wa fi syar'i sareng eta tetep tobat munggu syara eta arruju'u rujuk kembali ama tina naon-naon perkara kana anu kabuktosan perkara teh eta madmuman dianggap awon dianggap goreng bicarti dina cara ilama balik kana perkara huwa ari perkara teh eta mahmudun bicarti mahmudun anu dipuji bicarti dina cara walaha sareng eta tetep pikeun tobat bidayatun aya permulaanana wa nihayatun sareng aya antekna aya pabidayatuha maka ari permulaan tobatnya ya, jadi dina pengertian syara mah jelema anu biasa na kalakuan goreng jadi ade kalakuan anak contoh jelema teu bisa
teu daek dicinung, aya awewe teu daek dicinung karek dicinung. Tah itu teh guna tobat lain hijrah, hari hijrah mah kudu pindah tempat. Kanjeng Rasul hijrah di Mekah ke Madinah. Tempat napan pindah lain tobat. Hari tobat mah kalakuan anak goreng jadi hade. Asalna tukang ngomongkeun batur jadi tukang ngomongkeun ilmu. Tah eta tobat sebutna. Asalna loba omonganna jadi saeutik omonganna. Tobat eta oge. Asalna tukang deleka culika ka tetangga jadi hade ka tetanggana eta tobat. Wala sareng eta tetep pikeun tobat bidayatun aya permulaanana wa nihayatun sareng pamustunganana puncakna. Pabidayatuha maka ari ngawitanana tobat eta at-taubatu minal kabair. Tobat tina dosa-dosa gede. Zina, minum arak, mabok, dan minum arak unggul mabok mah. Disuntikkeun bisa, disedot kana irung ge bisa. Mabok matina narkoba gitu. Summa sogoiri terus tobat tina dosa-dosa leutik. Sumal makruhati teras tobat tina pirang-pirang pamakruhan. Summa min khilafil aula terus tobat tina perkara anu khilaful aula. Khilaful aula mah di bawah makruh. Di makruh mah jelasnya dibenci bahasa. Min royatil hasanati tina anu di bawah panji pirang-pirang kasayan. Wa min royatin anahu soro ma'dudan minal fuqara. Wa min royatin sareng tina panji anahu sayaktosna si jalma teh soro kabuktian si jalma eta ma'dudan anu dietang-etang minal fuqara ti jalma anu. Summa min royatin terasna tina panji anau sayaktosna si jalma teh eta sodako anu bener pitaubati dina tobatna. Summa min kulli khotirin teras tina sakur-sakur prasangka kekhawatiran yahturu anu ngegertesnya gegerentesan lahu pikeun si jalma pi goiri mardotillahi ta'ala dina salianti anu dipikarido ku Gusti Allah Ta'ala. Wallahu a'lamu bishawab.